Ayo jangan penting ah. Si Herman udah ke mana nya? Ayo mau kudu teangkeun ka mana sugaan. Yakin kudu teangkeun tah budak tah. Janji jam 3. Enak jam 5 enak. Boga dulu acan ya teh. Gitu boga. Coba geus janji dikasih ojon rek mere nginjem duit. Mah atunya ieu teh. Tuh aya ning jelema teh. Suara si ojon euy. Wah bo arek ka dieu. Ah, aing kabur heula ieu. Ah si burung kakak nyemput ka imah. Man. Man. Budak teh ka mana teh? Man. Aing nyaho bida si abus ka jaroda. Lah nyumput sia man. Ah, aing meuning nyumput ieu mah. Ah, makanya hoan meureun nyumput di dieu mah aing euy. Man. Man. Si lain di mana cenah? Kinta budak pasti nyumput tah budak teu tanggung jawab eta budak. Eta nyumput eta. Biasa si eta sok nyumput kieu tah. Ah nyumput budak teh. Nyumput di mana tah? Di dapur ya budak ya. Baru kanan nyumput di dia si ontohot. Sia makanya nyumput di dia rasana ku aing mah berenang. Aing pusing kan hoan deui nyumput di dieu mah. Buru keluar dah sok nyumput hayu keluar. Teu tanggung jawab ente mah. Buru ka dia ngobrol heula uruskeun heula ieu. Nah sih untuk tanggung jawab minjem teh, mari minjem teh. Jon, aing teh pusing boro-boro nginjemkeun duit ka sia. Jon, aing teh hayang udud kitu boga. Atuh nah si lain mah make janji. Lamun teh janji mah geus sorangannya mau diteangkeun. Pan Jon, aing teh badak nyumput. Oke, aing teh boga duit, Jon. Kudu kumaha atuh ieu teh, Jon? Ya mangkana atuh. Asa lah janji-janji. Jon, boro-boro nginjemkeun duit ka sia, Jon, aing udud kitu boga ieu teh, Jon. Ai besok janji geura mangkana. Jon, aing hampura aya mah Jon, aing janji arek nginjemkeun duit ternyata eueuh, Jon. Tapi ngomong-ngomong meureun Jon, aya meureun sabatang heula mah Jon, aseup ieu teh Jon hayang udud, Jon. Pusing. Pan si lain nu arek nginjemkeun. Nah aya make mere minta rokok sabatang. Atuh Jon, kumaha we carana Jon, aya mah persahabatan heula Jon, sabatang heula Jon. Puyeng ieu Jon hayang udud, Jon. Jon, persahabatan Jon. Tah, geus aya bahasa persahabatan kieu tah. Paling teu tega aing mah teh. Ampun. Aing aya rokok mah sebenarnya sabatang ya. Sabatang tah beli heula. Mau sekalian Jon, jeung seureuna tuh Jon. Atuh geus we sekalian ngendong 5 aing. Rokok ongko, seuneuna ongko. Ya. Sekalian atuh Jon pangnyeuneukeun, cenah tadi titah ngendong ka urang. Budak yakin ngadoy ca. Kakak aing digawean ieu mah. Iya rokok meni nikmat kieu. Ya rokok naon sih Jon? Biasa caang kieu. Teu caang kumaha rokok dibere dipangnyeuneutkeun. Ngadoja lah pokona mah ente mah. Aing Jon, ayeuna mah aing rek nanya heula ieu nya. Ari maneh teh nginjem duit teh jang naon ieu teh? Geus ing. Aing ditanya kang kawin. Atuh Jon, arek teu pusing kumaha maneh Jon? Ditarikan kawin mah atuh pan meureunna lain duit 100 200 jeung ku zaman ayeuna mah arek kawin kitu mah. 1 juta we 1 juta. Kira atuh Jon, maneh arek kawin mah nya make duit 1 juta. Wah, mahi atuh sakitu mah Jon. Harita ge urang keur kawin teh minimal teh beak 50 juta Jon. Nah kudu pusing atuh Jon maneh arek kawin teh. Pan maneh keur gawe lain Jon. Geus teu gawe teh geus hampir 10 tahun teu gawe-gawe. Ning teu gawe teh maneh eta rokok mah boga. Geus Jon, eta mah teu kudu sedih, teu kudu bingung. Da maneh teh juga hafalin sasaha. Urang paling keur boga perjalanan ge. Doakeun ku maneh heuh. Urang jual sawah. Nah, doakeun sing buburu laku. Ya. Duh si eta usapan ka aing.
misapan dulu ya. Gedengnya Jonnya, kurang nyokot telah cainya, jadi suguhan cai acan mana yang di imah orang teh. Hah, kita tadi atuh teka jadinya mah emang nage sampai jauh-jauh kan dia haus. Upaya yang budak eta mah teh kira-kira nginjem duit sakitu mah tuh. Orang aing teh pan baru boga sawah ti mana. Udah teh tadi pinuh teh aing ngisikeun cai teh. Ah Jon, kopi eueuh ningenan Jon, cai herang atuh Jon. Atuh kitu mah di minum ku aingnya ya. Aing balik ke nya. Tadi atuh rek balik mah. Ning Aisyah mah kos ngusir ka aing, kok ngaku dulur cenah. Disabaan ku aing di ka kos nu embung sia mah. Buru balik dah. Kemana di kabaran mun geus cair mah sing bicara sing kita manten. Saya balik lah. Aduh euy. Ah lumayan ya. Yang ngerokok peuting mah. Sekena teh hiji mah ah. Rokok aing katinggalin. Kalau aing di jangkut. Lah, teh budak. Teh cai ku aing. Rokok tinggalin gitu. Teang deui.